Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 50 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangbagikeun. Atuh ngaran teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 50 genepna. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Nyaan edan si tergosideng teh euy. Tetela lain jalema samanea. 5 urang jawara pinunjul nalamru ditambah ku kayaan tempat di sarupa kieu euy. Ceuk saurang jawara gogodeg merhatikeun sakuriling eta tempat. Cuy, aing asa beuki panasaran. Hayang buru-buru panggih jeung si tergosideng. Hayang nyaho sakumaha cenah ajin pangartina. Ceuk kira ieu getih teu waleh sompral. Lamun nilik tina sesa getaran hawa di ieu tempat, si tergosideng memang lain jawara biasa kirai. Bisa jadi ajin pangarti si tergosideng aya di saluhureun tingkat jawara. Selangki walang tapa masih merhatikeun sakuruling bungking eta tempat. Lah, ulah waka nyimpulkeun kitu ki walang. Si tergosideng bisa kieu teh bubuhan can manggih lawan anu teuas. Coba mun manehna masih ngajedog di dieu, beureun bakal papanggih jeung dewek. Walon kirai getih. Nya anu penting di mana urang engke papanggih jeung si tergosideng tur nepi ka patelakna. Tetep anjeun kudu iatna tur ati-ati kirai, ulah nganggap enteng teuing ka musuh. Ceuk walang tapa, bubuhan manehna mawaspada permata tinggal, leuwih bisa naker kemampuan jalma anu keur diburuna. Halah,
ulah waka peot hulu ki walang tapa bisi anjeun ngarasa katitih burih ku si Tergosideng keun ku dewek urang sanghareupan sorangan moal menta bantuan ka baatur aing mah lain kula peot hulu Kirai Getih kula sakadar ngingetan ulah waka jumawa soalna urang can bisa ngukur secara pastina karena kemampuan si Tergosideng geus lah teu kudu loba omong mending ayeuna mah urang buru-buru udag eta mangkluk panasaran hayang nyao sakumaha ajeun pangartina cek Kirai Getih nya hayunam cek perkiraan kula mah si Tergosideng teh kebat kabeh kulon memang can pati jauh jadi masih kene bisa kaudag cek Ki Walang Tapa nya hayu atuh corelat jeleng walon Kirai Getih bae langsung ngacorelat nuju kabeh kulon antuk nama kabehanana pada ngabelesat indit tidinya arahna kabeh kulon sajurusan jeung kebatna Bajing Sudraji tadi cag kayaan Bajing Sudraji anu keur nyusul Andewi bari di udag-udag ku para jawara urang tinggalkeun heula urang tinggalkeun ratusan jawara anu terus ngarudag ke arah sarua naringgalkeun Panjalu saarinditna para jawara Panjalu jadi sepi arahe combrek teka tenyo ringkang jalma seorang-orang acan geus puguh memehna urang-urang lembur mah barirat pada ngungsi Panjalu meh rata jeung taneuh ancur teu puguh rupa mata kerungseb ka tenjona seuneu masih katempo ngabebela di sabagian tempat di setiap tempat aya we layon anu patulayah mah boh layon urang pilemburan atawa layon-layon jawara anu parae ukur sabarhasunan imah nu katempo masih beuteuh teh ngan tetep kaayana karosong ditinggalkeun ku pangeusina kocapkeun ayeuna para jawara bari laju ngudag kabeh kulon oge rada saeutik nyebar hal eta nimbulkeun kageruhan ka satiap lembur anu kaliwatan leuheung mun sakadar kaliwatan mah ieu mah bari rada ngajarah rarampok jeung rarampid bari nyieun kaonaran ku ayana kitu lamat laun tatar Sunda dijieun geruh dijieun riweuh samalah kariweuh eta geus tepi ka pabuaran tempat dumuk matuhna Den Jaka katut anak pamajikanana sabagian pangeussi lembur pabuaran geus pada barirat burber pada nyalametkeun diri lamun kakacauan geus nepi ka pabuaran otomatis para jawara pasti bakal ngaranjah atau bakal ngajorag oge ka imahna Den Jaka di mana didinya aya Nilam Kinasih Ratu Durgalarang Mang Dayung jeung Den Arya anakna Den Jaka kabuktian harita Mang Dayung ti Buburanjat datang ka imah bari rawah riwih laporan ka Nilam Kinasih yen di luar cenah aya sabaraha urang jawara keur amuk-amukan itu Nyimas di luar loba nu ngaramuk Nyimas keur nuju ka dieu keun hah aya nu ngamuk saha mang tanya Nilam Kinasih bari jung cengkat kabeneran didinya oge nyampak Ratu Durgalarang para jawara Nimas seueuran ngabring para jawara di mana ngamukna eta mang terus pedah naon cenah matak ngaramuk tanya Nilam Kinasih deui panasaran tuh di tengah lembur duka pedah naon ari ngamuk nama mung sagedap deui oge pasti bakal anjung ka ieu tempat nih Mas walon Mang Dayung ngamuk teh ngamuk jiga kumari mamang asa teu paruguh teuing urusanana
perang antara kampung beureun mang atawa tawuran kumaha teh mang? Cek Nilam Kinasih. Ih, sanes tawuran kampung ieu mah Nyimas. Ieu mah leres para jawara wungkul, jumlahna seueur. Pokona mah sadayana ngaramuk we. Barang dagangan dijarara, kebun sampu sareng hui seep digalai sareng dirabutan. Balong diancruban dibedahkeun. Nini tukang lotek baragadal sampingna dipararosotkeun Nyimas. Walon Mang Dayung Daria. Har, sing bener ari mereka terangan teh mang. Piraku jawara ngamukna murang maring ka kebon sampu sagarupa. Ojo ngabaragadalkeun nini. Nilam Kinasih jadi silih tetep jeung Nyi Ratu Durgalarang. Mohon mang, kumaha ieu teh salaresna? Cing jelas nerangkeunna mang. Tanya Ratu Durgalarang jadi ngilu panasaran. Kieu yeuh katerangan anu jelasna mah Nyi Ratu, Nyimas. Pan mamang teh tadi teh nuju nguseup di wahangan caket itu sasak teh geuning. Pas nuju anteng-anteng nguseup jol ka dangu teh soan teu ribut. Barang ku mamang ditingali geuning di tengah lembur teh geus ngagimbung seueur para jawara. Bari carocowokan bari cocorowokan, bari amuk-amukan. Aya ucing ditenggoran ku batu, aya tangkal jambu lebeut tereknya ditaraekan. Malah nu jangkung mah digalebregeun Nyimas. Asal lieur mereka terangan teh mamang mah. Asa teu repok piraku jawara ngamuk murang maring kana tangkal jambu sagarupa mah. Ih, leres Nyimas leres. Walon Mang Dayung ngayakinkeun. Sabot keur kitu, kadenge. Jiga aya suara panto pakarangan didobrak. Teu lila. Kadenge oge suara gogorobokan. Hei, Banggeus Imah. Kalaluar sia kabeh, kaluar. Kumpul. Ngadenge kitu, Nilam Kinasih silih reret jeung Ratu Durgalarang. Tuh pan, cek Mamang oge tadi naon Nyimas? Pasti para jawara bakal ngontrol ngaranjak ka dieu Nyimas. Nimas, Ratu Durgalarang curinghat. Hei, nu di jero imah. Bagiakeun kami yeuh, sadiakeun sangulewat pais gurame, beuleum ayam jeung dadar endog, pais imbun, atawa bae osing genyer. Mun teu ngagugu diacak-acak sia ieu mah. Kadenge deui sora anu gugorowokan di buruan, ditungtungan duak. Kadenge pating brak-brokna pot-pot kembang pareupeus. kumaha ieu Nimas Kinasih? Geuning enya para jawara teh ngabrul kadari ieu. Aya masalah naon nya ieu teh Nimas Kinasih? Cek Ratu Durgalarang bari jung nangtung, laju lenga-lengo keluar liwat jandela. Nyawe di pakarangan aya 10 jawara bari lajag lejeg marasang budi amprotan. Nilam Kinasih can waka ngajengkat, masih nimbang-nimbang heula nah perlu mahena keluar pikeun nempungan para jawara atawa teu perlu. Ari sakadar cecileuweungan atawa hohoak wungkul di luar mah asa teu perlu diladenan. Kajaba mun geus nyieun karuksakan eta lain urusan. Na kamarana anu gablek imah teh nya asa sepi kieu. Weh, nu di mah araya kitu. Tanya jawara di luar. Teu aya sasaha di bumi mamang. Sadayana nuju ka Kerebon, nuju panen terong. Celengkeung Mang Dayung ngawalon ti jero. Manya eueuh sasaha, tapi aya nu nembalana. Abdi mah sanes sasaha, tapi jurig ti sumur pengker mang. Tembal Mang Dayung bari nungkup biwir nahan seuri.
Oh, nu boga imah eueuh. Terus ira cenah nu boga imah balikna. Engke wangi mang. Oh kitu. Borok kami rek menta nyatu tadi mah euy. Hayang pais gurame jeung kancra katut dadar endog dicengekan. Aduh hapunten mang, teu aya nanaon di dieu mah. Kantun hulu pedawe sareng oseng genyer. Walon Mang Dayung deui ti jero. Jep. Ti luar teh nu nembalan deui. Tapi teu lila ti dinya. Panto hareup jol rujad didobrak paksa ti luar. Bre katempo. Di lawang panto geus ngajega seorang jawara nu pangawakana jangkung buadag. Satalina marek mulubus asuk ngan teu kebat kaburu aya samberan angin ti beh kenca. Curlat sauk dua alah. Si jawara nu sakitu jangkung badagna jol ngajengkang malik mental ka pakarangan imah. Dadana katempo geseng hideung semu ngebul. Bleh, golok-gok. Eta jawara teh ngagolok-gok utah getih. Mang Dayung, bawa Den Arya ti kamar, bawa keluar ti dieu. Titah nilam kinasih ka Mang Dayung, satu tas mentalkeun jawara anu bieu ngajega di lawang panto. Atuh Mang Dayung guragiru nahonan parentah ti dununganana. Den Arya anu keur ngagoprek di kamar gancang dibawa keluar ngajauh ti imah. Sedangkan di pakarangan hareup para jawara molohok bengong nempo si jangkung badag nambruk jiga kapas ka ibunan. Meureun heran jeung can nyaho kumaha kajadianana bisa seperti kitu. Waduh, eta kunaon si Borgol jol ngajengkang jiga aya nu nyerang euy. Lebah dadana tuh tempo-tempo kuat ka geuneuh kitu bari ngebul. Cek seorang jawara tanda tanya. Jawara sejen oge sarua pada kaheranan. Sabot keur kitu ti lawang panto anu geus rujad kaluar nilam kinasih dituturkeun ku Ratu Durgalarang. Mimiti nama para jawara malolohok bengong nenjo kayan si Borogol. Tapi nalika di lawang panto geus ngajanteng dua wanoja geulis. Kabeh kaalih perhatian jadi molohok nenjo ngaleorna nilam kinasi jeung Ratu Durgalarang. Bu ambu geuning pangeusi imah teh widadari euy. Alah eta imbit. Eta pinareup aduh waaskeun pulen jeung pungkil euy. Cek seorang jawara bari ngusapan bibir handapna. Rek saha lalakina atuh anu teu kabongbroy ku kageulisan khususna nilam kinasi. Sanajan geus ngarumah tangga tur boga anak hiji, tetep gurat kinasihan masih kapancar dina dirina nilam kinasi. Kek. Nah teu salah ieu teh euy. Ari anu mentalkeun si Borgol teh tadi saha salira atawa sani Mas? Tanya seorang jawara. Rada saeutik maju ka hareup. Nilam kinasi teu ngawalon, anggur ngabagi paneuteup ka sakabeh jawara anu karumpul di pakarangan hareupeun imahna. Itu kalang ngabetem ari ni Mas. Lambe kuat ka amu cuy beureum kitu. Deuh beuh edas. Moal teu amis di cok-cokokan oge. Aduh. Lamun sifat nilam kinasi masih jiga baheula keur waktu makalangan, teuing kumaha jadina ngadengi omongan jawara anu nyeceleh kitu. Tapi kulantaran sanggeus kawin jeung Den Jaka, tur boga Den Arya anak kahijina. Nyati harita nilam kinasi nandaskeun pikeun ngecageun julukan Nyiriwi Kunting jurukan kajawaranana. Sifat-sifat kajawaran baheula dipikeun jauh-jauh.
Danget harita danget ayeuna mah sikepna leuwih dewasa, jiwana leuwih tenang, hatena leuwih sabar, teu gampang kahudang amarah. Nyeh, nilam kinasi imut ngagelenyu. Ceuk rarasaan mah imut biasa. Ngan tumrapna katarima ku para jawara jadi imut pangirut matak ngendag kana hate. Pangapunten para jawara. Salaresna ieu teh aya naon? Wereh para saderek sadayana jol sarumping ka dieu. Dararaosan di dieu mah teh pembagian bansos. Tanya nilam kinasih kalawan bahasa Daria tur sopan. Srog salah saurang ti eta jawara maju nyampeurkeun. Laju sarangah serengeh bari panon ngadilak cunihin. Hehe. Pantadi oge kadenge meureun Nyimas. Kami sadarea teh hayang nyatu. Maklum tas capek lumampah jauh ti panjalu ka dieu. Walon eta jawara matana merhatikeun nilam kinasih ti luhur nepi ka handap. Utamana pas dada jeung imbit namun lila di pencerongna teh bangun hayang ngarangsadan sakabeh pakaianna. Atuh lamun hoyong tuang mah teu kedah ngadabrok punten. Lamun hoyong tuang mah teu kedah ngadobrak pantos sagala. Kantun nyarios we anu leres tur ngangge tata krama kasopanan. Lamun ngadobrak pantos carana nya teu benten we atuh sareng garong anu ngarampok. Geus kieu we atuh Nimas. Ayeuna mah Nimas geura siapkeun we kadaharan. Kami para jawara angkiran Sunda Makalangan ieu teh hayang dalahar. Capek geus lumampah jauh. Sok-sok buru ka itu Nimas, geura masak sing ngaruna. Engke peuting diburuhan iciki brut nya nepi ka janari pokona malah. Nyel. Disabar-sabar oge ari dilecekkeun kitu mah teu burung hate nilam kinasih kasinggung. Ngan tetep ditahan. Demeh aya saeutik tanda tanya kana omongan si jawara masalah Sunda Makalangan. Oh, jadi para saderek sadayana teh ieu teh angkiran Sunda Makalangan wungkul. Tanya nilam kinasih. Nya bener geulis ieu teh angkiran Sunda Makalangan kabeh oge. Har, naha? Sanesna Sunda Makalangan teh terus digelar di Panjalu, tapi kunaon nepi ka dieu geuning? Sunda Makalangan teh jucung kaburu pupuh gempungan nyatana Raden Surya Dinata anu ngiwat. Hah? Pupuh gempungan anu ngiwat? Liwat kusaha? Teuing kusa-kusana mah teu apal. Ngan pokona jelema teh make tergos hideung. Ayeuna eta jalma teh keur pada ngudag mata kami ngalewat ka dieu oge keur neangan eta jalma anu geus ngiwat pupuh gempungan Sunda Makalangan. Terus Ari Andewi selaku jago patandang kumaha ayeuna? Tanya nilam kinasih deui. Har, nah Nimas bet apal geuning ka Andewi? Nya apal we atuh. Cek nilam kinasih singkat. Mun Nimas apal ka si Andewi, ngandung arti Nimas teh masih insan kajawaraan atuh. Cek eta jawara. Nilam kinasih teu ngawalon. Ngadon ngagiler panona kasih borgol anu geus nambru. Atuh eta jalema anu nanya surti. Mun eta isyarat teh mangrupakeun jawaban yen nilam kinasih teh memang jawara. Ngarti. Jadi Nimas teh anu tadi nyerang kasih borgol meuleun nya. Nilam kinasih teu ngawalon malah malik nanya. Ari Andewi kumaha ayeuna? Si Andewi oge sarua jadi buronan. Sarua keur pada ngudag ayeuna teh. Bejana cenah geus ros kabeh kulon. Matak abringan para jawara teh disebar kabeh diaprak pikeun nuju kabeh kulon. Nilam kinasih silih teuteup jeung Ratu Durgalarang. Pada bingung tanda tanya. Nah acara Sunda Makalangan jadi kieu. Pok kadenge Ratu Durgalarang ngahareos ka nilam kinasih. Nimas, coba taroskeun kasih jawara.
si Kakang Bajing sareng Ki Panca aya ka Panjalu teu kitu. Nilam Kinasi unggek reat kasih Jawara tadi cumarita bari tumanya. Teras para Jawara uningat teu pami Bajing Sudraji sareng Ki Panca ka Panjalu. Bajing Sudraji, Ki Panca. Ke. Asa gara retek kieu ieu teh ngadengena. Atuh Ki Panca mah memang aya di Panjalu, di baturan ku jalma nu make Tergo Sideung. Tah, jalma nu make Tergo Sideung pisan anu kiwari jadi buronan teh, anu geus nyiwat pupuh gempungan. Ki Panca sumping sareng jalmi make Tergo Sideung. Nya, Ki Panca teh datang ka Panjalu dibarengan ku jalma nu make Tergo Sideung. Terus ari nu dimaksud Bajing Sudraji, ari Bajing Sudrajina ka mana? Atuing ting ka mana Bajing Sudrajina? Ieu uing oge jadi penasaran. Ari anu dimaksud ku Bajing Sudraji teh langlang jaga sanes. Mohon laras. Ah, nu bentet nih Mas. Manya langlang jagat aya di Tatar Sunda. Sok ararane apana di Tiongkok Bajing Sudraji mah. Gerwe. Para Jawara pada milu seuri dumeh teu percaya lamun Bajing Sudraji kiwari aya di Tatar Sunda. Pikeun Nilam Kinasi tu kudu tetelepek leuwih jauh ku Sriwat oge. Mehna yakin lamun jalma nu make Tergo Sideung anu maturan Ki Panca teh pasti Bajing Sudraji pisan jalmana. Atuh red Nilam Kinasi ngareret ka Ratu Dul Galarang bari ngaharewas. Sapertosna di Panjalu teh tos aya kakacauan Nyi Ratu. Muhun bener nih Mas. Anu ngaget Tergos Hideung rerencangan Ki Panca moal salah deui. Paling Kakang Bajing. Kula surti Kakang Bajing ngaget Tergos supaya teu ngagenjleungkeun para Jawara ku kehadiranana di Tatar Sunda. Walon Nyi Ratu. Tapi Kakang Bajing kiwari nuju diubar ku para Jawara Nyi Ratu. Andewi oge sami. Duh, lamun kitu Kakang Bajing buronan dumeh katuduh jadi nu ngiwat Raden Surya meureunnya. Cek Nyi Ratu Dul Galarang guliga. Nya kitu pisan Nyi Ratu. Teras bade kumaha ayeuna pipetaun urang. Nya kapaksa ayeuna mah kula kudu buru-buru nyusul Kakang Bajing ka kulon. Kula hayang mastikeun nah bener Kakang Bajing anu geus ngiwat Raden Surya sakumaha tuduhan para Jawara atawa lain. Walon Ratu Dul Galarang. Ai. Nah kala pati ngarewas gitu aing jadi curiga. Nah nih Mas bet apal kaki Panca datang ke Panjalu sagala. Buah-buah nih Mas masih aya hubungan nananya jeung jalma make Tergo Sideung. Nya bener. Jalma nu make Tergo Sideung eta teh lanceuk kuring. Oh gitu. Aduh asa kabeneran. Sok sebutkeun di mana ayeuna si Tergo Sideung ayeuna. Mun nyumput di mana? Ayo sebutkeun. Si Jawara saeutik maksa. Nya duka atuh. Pun lanceukna oge teu acan mulang ka dieu jadi teu apal. Walon Nilam Kinasi tenang. Tong sok kabohong nih Mas. Bisi digedean talian cikina geraku dewek. Hei, tangkurak. Tita tadi sungut sia cucu ngapisan. Teu beunang disopanan jeung disabaran sia. Amarah nu tadi masih kabendung akhirna jebol. Beungeut Nilam Kinasi katempo rei beureum rei geuneuh. Ambekana renghap ranjug peureupna ngareketak meureub bangun hayang sajebrod-jebrod dan dipindokeun. Weh, geuning galak ayeuna mah euy, ari geus disuai-suai liang cikihna mah. Cik urang asan ieu. Ya, corel acleungsat. Eta si Jawara miheulaan narajang. Bentuk serangana cawelan kana lebah handapeun bujal Nilam Kinasi.
atuh asa beuki dilecehkeun nilamkeun nasi ngabentarkeun leungeunna eta leungeun si Jawara anu rek ngaragamang kana handapeun bujalna dibentar atuh hiu cebet si Jawara ngowowong tuluy nonggeng hargungan tulang leungeunna retak cukang irungna cekung jadi kentob ka jero beungeutna jadi katempo aneh tapi acan oge eta Jawara hudang no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.